Dina poe anu loba gawe dina SMP Endapan Kota Bekasi, di mana guru jeung murid teh ngalakokan kegiatan belajar mengajar. Aya hiji budak ngaranna Joyo nu asik bolos palajaran bari ngaroko dina gudang bengker sakola. Tegatan belajar, jeung gawe tugas, abi teh dului ade di dieu. Ayo teh sekolah buruan ka WC na abdi teh sebeuleut. Sabar atuh abdi teh geus buru ieu jalanna. Sekejap Eswa. Nah ini eta abdi teh dulu aya budak dina gudang pengker. Saya teh dina gudang pengker teh. Abdi henteu terang. Ayo urang samperkeun abdi penasaran saya teh dina gudang pengker teh. Aini jeung Eswa teh penasaran saha eta ti gudang pengker. Akhirna maranehna miyos ka gudang pengker sakola. Ayo saha eta di dieu? Woi, ngeremaskeun abdi wae lo. I Joyo maneh keur naon di dieu? Joyo maneh teh ngarokok di dieu. Abdi teu ngerokok di dieu kok. Ye, maneh teh geus ngarokok oge bolos pelajaran loh. Antepna si Joyo biar si Joyo diurusna sama guru BK engke. Akhirna Aini jeung Eswa teh ngabawa Joyo ka ruang BK. Soalna Joyo teh bolos oge ngaroko dina gudang pengker sekolah. Punten. Mohon Bu. Aya naon teh urang pada nyari ibu? Punten Bu, si Joyo teh ngarokok jeung bolos pelajaran dina gudang pengker Bu. Budak hiji ieu ya. Aduh Bu, nyeri Bu. Teh ya boga pisan sih jadi budak teh. Aduh Bu, orang pangapura Bu. Masih Joyo ngerokok teh naon? Joyo teh penasaran Bu, hehe. Maksudnya Joyo ngurus terus naon? Ya, baik Bu, hehe. Bangun emang si Joyo teh ya. Aduh Bu, pangapura Bu. Joyo teh kapok Bu. Enten teh ulah bongor makana Joyo. Iya Bu, pangapura Bu. Asa Joyo ini teh menuju naon kok tiasa katepang Joyo dina gudang pangker sekolah. Anu Bu, urang teh bade ka Jamban deket gudang pengker sekolah. Teras teh patempang si Joyo Bu. Atus Eswa ini Joyo balik ke kelasnya. Mohon Bu. Joyo ulah ngarokok Joyo bolos pelajarannya Dewi ya. Joyo kalau keluarga ibu Aswa Joyo. Joyo, Eswa, Aini teh balik ka kelas sabada dina ruang BK. Jam sekolah teh geus rengse. Joyo bari jalan balik babarengan Adin, babaturan deket Joyo. Joyo, anjing teh geus di mana? Nah, kancing nganita terlihat. Abdi teh tadi habis ke ruang BK. Tadi teh bolos pelajaran jam merokok. Makanya teh ruang BK kepergok di gudang pengker sekolah. Atuh anjing teh segala bolos pelajaran jeung ngarokok lagi. Kamu Raden, abdi teh penasaran wae ngerokok. Suasana kumaha. Panasan teh rokok Joyo, rokok teh aya. Bahayana ngerokok teh naon Ben?
teh ngabalukakeun penyakit kanker paru-paru, kanker tenggorokan, karena yang nikotin dina rokok teh itu ngabalukakeun kanker itu. Serem ya. Rokok teh Ya rokok teh bahaya pisan, anjing teh masih mau ngerokok. jadi kapok tadi teh berkop tadi Segala ngerokok dengan pengen sakulah. kapok coba Hanya Joyo ulah ngerokok. janji Kalau anjing teh ngelanggar janji, anjing teh harus bayar Rp5.000 ke Aden. si Aden mah ayah wae ya. Bayar terus sekali-kali. Akhirna Joyo jeung Aden teh balik babarengan ka rumahna. Joyo teh henteu ngarokok deui sabab Joyo geus tau upami ngarokok teh bahaya. Nah, tina drama dihandap, babaturan sekalian teh ulah ngarokok ya. Rokok teh bahaya pisan, ulah seperti si Joyo ngarokok. Ngarokok teh nyieun urang kena penyakit seperti kanker. Sekian teh dari urang sekalian, hatur nuhun. Come inside.